dong tur kali sambung pakulingan ya sepi pepetetan samya murag kabehnya murag balimbing lan jeruk manis lan jeruk kacarios di bumi nanyi ijem anu kalarasan kubra gebrug pantona malum nuju kasumpingan gareng sasat jama anu goreng adat kalasan astra jinggana nuju ka pasar alumam di dapur menis sibuk yuk pegawaian lah segala jangan di kumbahan piring cuman pebalatak buah bakul kumbahan piring duh melekoh ya sama menepungan dulu teh ngenteng heula tuh tangis di dapur teh hawu kunan gitu kali yang irung meni medok itu hideung tina kebul hawu lain hidung ti kebun awi ti hawu emang biasana tadi keneh ge geus hideung oh ti tadina lain ceuk ai ngomong-ngomong si akang epot ka mana keur ka pasar nyari tanah mah cenah pendek naon ka pasar biasa we meureun mah nama da sok pulang-pulung wae di pasar teh kitu. Naon we sakapanggihna. Kayak urang teu ngarti kumaha eueuh teh kan ibu rumah tangga. Si akang bapak rumah tangga. Bapak rumah tangga. Umumna jeung ilaharna ibu rumah tangga nu sok ka pasar. Tapi ieu naon sababna? Bet kana kasalaki nu ka pasar. Oh nya, ari eueuh mah tara dibere duit udah oge. Usalaki teh eta hak manehna wae kitu anu nyakal duit teh manehna da eueuh mah. Karat ada diberi nyakal duit ulah kakang maneh teh jadi salaki abdi teh salah ke euceun ke mereka percayaan ngeunaan duit kuranan naon teh ngaranna teh kitu teh lalaki naon ngaranna laki korek kacida ngopet oh heeh bener kacida pilaku nu kitu heeh risiko ke dapur sapoe 1000 tapi ceuk aduh asa salah ribuk sih jeung dia ribut aku cenah tenang tong harus ngobrol jeung abdi mawa baki terus eta turun keler di kana ceulikeun mana kulub terong geus budeg teh budegana lain ceuk kita bener kejadian teh si akang jadi lamun menang duit tenan ku bapak sok dibantuan ke risiko di hak akang eueuh teh dibere tara tah ceuk matak oge kudu ngadegikeun program pemerintah jadi awewe teh kudu milu emansipasi naon eman persamaan lain emansipasi jadi awewe teh kudu ngabogaan hak ayeuna eueuh boga salaki kitu seolah-olah sebagai ibu rumah tangga tidak mendapat kepercayaan ngeunaan duit eueuh tong putus asa teu diputus-putus asa geuning kala cengar jangan suka memisahkan pembicaraan kalau putus asa hiji kan putus asa jadi itu diputusi asa-asa lamun kadengen ku asa anak Mang Oleh bisa digebukan aja jadi lamun putus asa bisa kalikeun untung asana anak Mang Ading jadi Ece kudu bisa kumaha Ece teh geus lila di Bandung Ece kan asli di Karawang nah tepung jeung orang Bandung ngahiji di Bandung tah jadi gaya bahasa Karawang tong dilepaskeun tapi Ece kudu nyaho gaya bahasa Bandung gaya anak mah nya model Ece kan aslinya ti mam gogek ngaran lembur lagi geus lucu ngomong jelema gogik ayeuna tepung dibal tah Ece teh kudu bisa pergaulan tah ayeuna salaki kitu ceuk teu kudu kumaha teu kudu aral ayeuna kesempatan ayeuna loba geuning TKW tenaga kerja nah untuk TKW minum sok mabok ya eta mah inuman aya iya teh naon TKW tenaga kerja wanita tapi inuman ge memang kudu dijauhkeun komo euceun geus boga anak anak cerek ulah sina mamabokan ulah sina nginum pel jika barudak ayeuna geuning nya ulah sok
minum pelet teh bisa ngakibatkeun aya penyakit model lain sok loba penyakit liver hati bareu usus buntu ginjal eta efek sampingan tina nginum obat tutup pararuguh Gitu. eueuh nyaho teh dongeng tetangga urang anu mabok Oh, kamari gak aya nu mabok. kumaha dongeng nu kamari anu mabok Mabok supa eta mah. cek tetangga urang nu mabok Oh, kumaha mabokan ujug-ujug ka babaturan mana teh mabok-mabokan, lain mabok nyaan meureun. aduh hese ngabedakeun Oh, kan mabok-mabokan, mabok jeung nyaan jeung mamabokan beda. ai bedana Mabok-mabokan na bobodohan. ai mabok nyaan Nyaan we mabok gitu. kumaha ngabedakeun antara nyaan jeung bodohan Nya eta aya bedana teh buleud, ai mabok kaluarna. itu udah gimana nih Jay terus sarua jeung ece mabok hayang dibobok keur mabobokkeun aduh kemana si Aa cek tetangga urang gitu nu mabok Kumaha mabokna teh? ka urang oh cek urang teh cek manehna teh urang prank geunah euy minum boyaki cenah tengah poe urang ieu lain tengah poe ieu tengah peuting Ieu teh. tengah peuting tengah poe itu panon poe sakitu itu lain panon poe bulan cek nu mabok panon poe bulan aya tukang baso cek urang teh hayu urang tanyakeun kali itu yakinkeun sampeurkeun ka urang tukang baso Barak kitu. Kang ari ieu panon poe bulan cek tukang baso dukanya da abdi mah nembe ngalih Cek manehna. jadi tukang baso ge sarua mabok jadi itu sarua mabok jadi itu ayeuna boga salaki kitu teu kudu mabok sabab euy mah can mabok ge geus jiga mabok nya Mabok we. can mabok geus jiga mabok jaba panon geus teler akang mana ngomong-ngomong ceu Hah? ceu atuh urang milu ngopinya ceu nya Emang nyadiaan maneh teh tereng. ayeuna dijiwaan supaya jiga ngopina Jadi eueuh teh heuai di teu aral bubu aral. Satu aralna boga salaki ge oge kosi kituanan. Henteu nyukupi ka pamajikan. tidak bisa menyugumakan Tidak bisa menyenggemakan. kenapa euy diam saja bilang dong sama orang tua euy masih punya mertua akang masih punya seorang ayah Ya justru ya. jadikanlah ayah itu sebagai teladan Mertua eueuh. mertua euy Iya, jadi seharusnya eueuh teh berbicara ke mertuanya. iya ada mertua euy sadar bahwa punya minatu seperti tetebeng Tetebeng becak yo. Jadi ayeuna kumaha? Soal urusan gareng jeung eueuh. baik Hah? jadi kieu ce urang teh hayang memberi spirit ka ce jadi urangnya harus sadar ieu salaki ce teh tanggung jawabna urang tapi ce ulah putus asa adalah dosa putus cinta eta biasa jadi ce tong aral jempling tong aral jadi jempling teh maksudna rezeki sepi penghasilan kurang teu aral dingin walaupun dingin tenang ce masih hanut nu tadi jadi kumaha ce Ya, ayeuna mah cek eueuh mah kitu. Urang kumaha lamun ganti we kitu urang teh boga salaki ka maneh sugan. Ari tina lanceuk kawin jeung Adi mah atuh sarua jeung turun ka gunung. Lain kitu da si cepotna tuda oge. Jadi ento ieu ka pamajikan teh kurang naon hartina teh henteu merelukeun. Karena rasiko soal rumah tangga. Nah, ieu teh maneh erek ngajakan ngomong moal ieu teh. Lain. Daing teh itu tadi gak yang ngintip di pipir. Aduh, ampun. Jam. Hah? Aing datang. Oh, akang? Eta geuningan. Mawa naon eta? Ah, roti nyaan tah mah. Oh, geuningan roti nyali mana di mana, Kang? Akang teh tadi ngintip. Ngintip we aing ngadangus datang teh tadi ngangan cicing di kolongan keburu es. Waduh kuring sedih kan. Naon deui? Akang ngintip henteu seuri. Heeh. Berarti gagal. Aduh. Akang ngintip teh seuri. Berarti kuat. Da biasana akang sok kagoda. Tapi ieu bawa bereugeut nyonyong mawa roti. Tapi ditampikan. Sok. Ame jiga. Aduh. Tetangga Mini mentakan urang aduh. Ya, Kang. Putra Pak Ading teh. Putra Kukut. Apaan penginten gareng oge ka punggur waktu yang ceret apa acak ketreukna. Kang, abdi uninga ka anjeunna. Aduh, terang gitu sajerik. Abdi uninga terang. Heeh. Anjeunna takang ayeuna kieu Kang. Urang teh nyeri hate Kang. Nyeri teh ku sari sih Batur. Terus jadi bukur catur buah carita ngeunaan akang eueuh tanggung jawab kana jadi pamajikan. Ah, si ieu mah sok ngagoreng. Ieu jam dengekeun. Lamun salaki dek init digawe
lamun datang digawe dek hasil dek henteu cing atuh budi teh ulah nepi ka baketut. Da akangna tuh da oge teu nempo batur kuda ge rumah tangga tempo atuh Kang batur rumah tangga bahagia ngimankeun geuning kan jadi pamajikan. Boy imahna bo pakena makian ge batur mah ka pamajikan meni rupa-rupa bermacam-macam. Kamari dipanggulikeun ku aing karung tarigu dari pake naon? Tuh nya antekna teh kitu karung tarigu we da makian teh ka pamajikan teh. Ngahaja aing mah neangan dalang koran ngahaja dibeli keur baju si Ijem. Nah eta koran kamari dikamanakeun koran urut. Apaanan di sopan? Pakai lalap dan boga jeung soel sambal. Akang cek abdi mengelak dina kenyataan. Oh gitu. Baheula waktu akang rek kawin jeung teh Ijem cek bapak. Cek poci rek ngawin Ijem nya cek akang. Eta sakitu beungeutna baeud wae cek akang. Lain baeud wae da memang beungeutna jiga baeud. Taina akang balik-balikeun make jeung baeud lain baeud geus kitu beungeutna jiga. Naon da geus bakatna kuring ati baheulana ge kieu. Udah oge akang kurang ngimanteunana keur jadi pamajikan kala biteh angot atuh. Yang kuring kurang kumaha. Coba oge ngaulaan kanu jadi sang suami. Tuh. Urang nabuh putingna. Ngaulaan kanu jadi salaki. Teu katarima keneh wae. Apaan kurang kumaha awewe mah sasieun sabonyeun dikumpul-kumpulkeun narimakeun boga salaki teh beuki sieun jeung beunyeun. Ijem. Teu katarima da. Aing tadi diintip caritaan si Gareng, cek si Gareng Kakang Eman minta tulung jadi awewe teh. Kang Eman teh anu mana? Aduh, ampun mah cek Gareng cek tadi tening. Lain Kakang Eman, ketos. Asih kadek. Tadi teh cek ciling teh. Pas ada keur di kolong. Kaganggu aing teh ngadu unur-unur tadi teh. Anu maksud kuring, ayeuna zaman emansipasi. Tah dengekeun Ijem. Aing sugan teh Eman eta teh eta urang Bekasi. Apa tadi enggak seueur kitu teh? Nah dibalikan deui. Oh teh nyaho pan keneh cek akang nganyakeun si Eman cenah. Jadi maksud urang kieu, awewe lamun boga salaki teu nyenangkeun utawa ka ditarima ku aral. Neangan kumaha carana supaya awewe oge bisa usaha sorangan temongkeun ka. Jadi aing teh seperti ke Ijem da ngeuleuh suluh terus acai kutu dialaan terus dihakan tuh. Tuh kadang-kadang diwawalkeun kana ceuli aing kutu nepi ka ceuli aing gurupukan. Nepi ka ceuli aing coba cipanon ceuli aing nepi ka hejo tuh ya geuning beda jeung cai panon eta nya tah enak kieu jadi aing ge ulah kedua yugan dah meni ararungap jadi ngilueung apeuing teh cek aing ge sijem ayeuna maneh kudu daek pan ayeuna buat babaturan dikeun ka Jakarta pan maneh henteu hayang digawe di Jakarta tah bener abdi tah baca tuh tah urut bungkus roti baca tah. Mana? Roti ini pakai selai. Kalau tidak pakai selai paham. Teuning. Teuning antep. Dagor ternyata roti teh. Cok ayeuna tah aya tah membutuhkan tah baca Jem membutuhkan pegawai. Tuh. Es Bagio dah. Es Bagio jeung Lince, Pak Bagio dan Bu Lince membutuhkan pembantu. Cok baca tah ieu baca ti luhur kunaon maneh tah? Tah sok. Naon? Eta gurina buka tahulu buku teh nyaho maca. Teu bisa maca buka duhung baheula teh sakola Ayo baheula pan kungsi sakola cenah jadi di mana? Di sakola teh di SR. SR teh naon? Eta SD mun cara ayeuna mah kitu. Mimitina teh di taman kanak-kanak we. Ayo di taman kanak-kanak di bade nyanyi cok. Oh, rupa-rupa nyanyi mah. Kumaha nyanyi di guru? Eta guru. Bapatan nyanyi anak-anak teh ya. Kumaha? Semut kecil. Aku mau tanah. Semut kecil. Aku mau tanah. Semut kecil anu gede mah semut giladang ya. Cek abdi ge nya Kang. Anu gede mah semut giladang he. Cek abdi ge. Teu nyaho ka ditu nempodeun. Akang tinggal ngamangpaatkeun pamajikan Kang. Tinggal ngamangpaatkeun. Mata abdi percaya ka urang Karawang. Ayo nu jadi penari jaipongan, kulit dina seni, anu jadi sinden. Sinden anu sukses. Gulang lagi sama siku Kang.
gelang masih ku perhiasan rencen. Naon sababna? Sabab ngulik dina seni na mote kata enak si Ece boga warna tersendiri. Cacakan semut bisa jadi lagu komo gajah. Oh gajah. Oh bener cacak semut komo kaleng. Jadi akang mah teu kudu make jember kali itu tinggal ngarahkeun pamajikan teh arahkeun. Ngan saeutik lamun pamajikan terjun kana seni, ulah galak timburu. Oh ulah. Cacakan akang ayeuna can galak timburu geus jeding. Pamajikan galak timburu di teu jalan. Jadi ulah. Tah ayeuna kieu jam ulantaran di Jakarta teh geuning tah baca. Es Bagio. Mambo. Es Bagio. Jelema top. Eta teh Es Bagio teh jelema top, eta teh artis. Jadi tukang sendal teh. Akang kudu bisa ngabedakeun tukang anu top jeung tukang sendal. Anu top teh soho seniman. Eta seniman tingkat nasional. Oh, tingkat nasional. Mas Bagio. Membutuhkan seorang pegawai wanita. Wanita tah dengekeun jem namana teh kabita. Gawe capek-capek. Mendingan GHS. Ya, jam ku aing teh diongkosan 20.000 kapan kamari teh. Tah ayeuna teh da mahi grepek ayeuna trun. Gareng. Apa kiling teh trunna jadi gareng. Sementara. Jadi kenutupan pangabutuh keun jadi gareng. Jadi kieu Ece dibere duit 20.000. Di dia ke kebun kelapa 1.500. Terus ke Jakarta 6.000 naik patas. 1.500 jeung 6.000. Bisi teh nyahoan patas tanyakeun heula. Nyaho patas? Nyaho. Naon? Pada rotok. Pada sindarikas gitu tak, sing palangkung. Patah. Patah eta mah. Ai patas naon? Patas mah cepat terbatas. Jadi Ece ayeuna duit 20.000 mangpaatkeun. 1.500 di imah ka kebun kelapa. 6.000 naik patas. Tapi tempat cililitan naik deui ka daerah Setiabudi. 4.000. Jadi 1.500 jeung 6.000 tambah 4.000 sabaraha? 250. Pinter tah. Seperti pinter teh bau dahar. Lain daharna cenah di mana? Dahar di mana? Di dina janda pun sasak. Tapi saya nyangsang dina sasak eta deungeunana. Jadi Kang bener Kang enak tinggal Akang ngamanfaatkeun. Bahwa ieun pamajikan Akang teh seorang wanita yang potensial. Ngerti tidak Akang potensial? Henteu. Potensial? Henteu. Potensial. Sial dangkap. Acik lain daun gereng. Ayeuna mah kieu potensial itu. Iya. Jadi almun Akang hayang ngarti potensial, si Ece sina ka Jakarta, urang jeung Akang nanyakeun ka bapak naon ari potensial. Ayo, itu benar. Setuju tong kitu? Setuju. Sanyaho mana oge? Teu kitu henteu ka bapak oge lu semur aya nu gelo di jalan tanyakeun. Tanyakeun jalan ke Garut ka mana? Ulah dianggap heureuy Kang. Tanyakeun ka nu gelo urang kabari keur cek ka urang ka nu gelo. Sabaraha keur malam Kemis? Kumaha jawabna? 7.3. 7 efekna keluarna dipasangan ku urang. Terus keluar 7.3. Kan bona leungit. Palingan dina saku dewe kayak bensin. Ya tara nu silaing leungit. Tadina kurang ngomong kieu kan 7 kilo dibalikeun 15. Ayeuna urang ka bapak. Tah mane ongkosna ijam bisa ka Jakarta mah. Ya urang atuh doakeun ya Kang nya nyangan pagawean ka Jakarta ka Bagio.
Hirup, nu ngaran hirup. Tadi nama geus aral, hirup rek sangsara jeung rek balangsak salilana. Tapi teu sangka bakal menangkeun orang Jakarta. Aduh, aing mah tadi lieu uragap teh baju hiji lesot mani dahar korek-korek kecok. Baru tadi nama aral, baru nama rek minum racun beurit aing teh. Jeung tibatan hirup sangsara mah kajen modar. Aing pek teh sanggeus ngimpi karagaragan bulan jeung bentang dua tolomong. Aing jadi manggih kesenangan hirup di Jakarta. Aduh, radio tip gue. Asik. Ada peningkatan. Asik juga nih. Kemana suamiku yang tercinta? Pah. Duh, jiga lini soalnya mah. Nineng naku salaki teh ari awak leutik ari soram ninga geledug. Pah, papa Mas Bagio. Jangan meringkuk di situ atuh. Kesinihan dong dikit. Heran gak hujan gak apa tapi kok basah tuh bantal. Ngompol. Masa ngompol? Ngompolnya kok oh pantesan yang basahnya bantal. Kalau ngompol masuk akal seimbang dengan badan. Jadi jarak antara basah bibir dan basah ngompol. Ya, mau di ngompolin. Gak dekat dulu. Mas Bagio harus tahu kebersihan dong. Iya udah. Ini kan istri bukannya WC umum. Ngimpi. Harus bisa membedakan. Ngompolnya ngimpi. Oh ngompolnya ngimpi. Iya. Jadi ngecer-ngecer kamu terus di bawah pohon pisang kepingin pipis dalam mimpi. Gitu. Jadi udah keterlanjuran. Kamu biar ngomong sehari semalam tadi. Masa bodoh nggak ngerti ngomong apa tadi. Yang tadi saya bicarakan, maaf saya tidak akan membicarakan suami karena ya tapi kan perlu denger siapa tahu rahasia. Aduh Mas percaya maka eta mah mereses-reses naon apa itulah jangan. Mas, orang kita hidup di Indonesia ngomongnya bahasa Indonesia. Percayalah Mas, saya tidak akan mengkhianati suami. Ya biar tidak mengkhianati kalau curiga kan. Orang saya emangnya saya tidur? Enggak, dengerin kamu ngomong apa tuh. Aduh, Mas. Enggak tahu ini di sebelah saya kamu sini kamu Sunda nih. Mas percayalah, aku tidak akan mengkhianatimu. Aduh, enggak usah pakai sandiwara lah. Udah, pakai ngomong sandiwaraan susah nanti saya bayar honornya gimana lah. Yang wajar. Aduh. Percayalah Mas, aku sudah dibahagiakan olehmu. Aku tidak akan minta honor lagi. Aduh, ngomongnya kayak bintang film. Yang wajar aduh. Kalau saya Mentertawakanku ya? Iya, aku ini heran aku. Dari segi apa aku ditertawakannya? Ya segi sejarah. Lah saya itu kan kawin dengan kamu. Iya? Lah saya nggak tahu bapakmu itu siapa. Lah iya dong, saya itu bingung mikir loh. Mau saya catat di dalam sejarah. Istri saya namanya siapa, anaknya siapa kan nggak tahu. Sebelum saya nikah dengan Mas Bagio, kan saya sudah mengajukan biografi. Siapa bilang yang tiap hari itu dipintal-pintal itu? Bung kita ketangkepnya Maya apa itu kawinnya ketangkep basah. Mas, Mas, sini sebentar. Iya. Jangan ngomong-ngomong tentang kepasa malu sama tetangga. Lah ya kenyataannya begitu. Justru kalau yang namanya jujur itu hukumannya ringan. Gitu. Tapi kan kejujuran untuk pribadi mas sama dengan membolekerkan itu mas, kalau kata orang Bandung tuh membolekerkan. Aduh, tambah itu nanti kamusnya mana itu membolekerkan apa? Membolekerkan itu mas, kalau kata orang Bandung tuh membolekerkan. Aduh, tambah itu nanti kamusnya mana itu membolekerkan apa? Nah ini. Apa itu? Apa tuh? Tuh baca, membolekerkan itu jadi apa ya? Seperti kita kencing di pasar. Wah, hanya dikeroyok dong. Kencing di pasar dikeroyok ntar. Maksudnya apa itu? Ya justru kita ini jangan membuat apa seperti barusan kata Mas Bagio, kencing di pasar itu dikeroyok. Karena kita sudah melanggar aturan. Karena kita harus menjaga kebersihan. Kebersihan itu sebagian dari iman. Waduh, seneng saya punya istri ada kemajuan nih. Baru ini. Iya. Tapi kan ini berkat papa. Iya, papa sama mama ya. Iya. Tidak sangka saya sampai bisa dibimbing ya. Makanya saya tuh kalau manggil papa sama mama itu bingung saya tuh. Kok bingungnya? Lah iya, itu kalau disambung gak enak banget itu. Gak enak itu Bagio lagi mamah pisang dengan papahnya gitu kan gak enak. Makan pisang sama papahnya itu kan gak repot banget tuh. Papa pisang dimakan lo tau nggak? Makanya kagok saya kalau ngomong mama papa itu. Mas, udah
Kamu mau membicarakan aja yang udah-udah. Iya, makanya. Sekarang saya ada ini Mas, Ada permintaan. Lihat yang sebelah rumah Mas. Sudah beli apa yang kayak tampian tuh yang di atas suhunan tuh yang di genteng rumah itu. Suka ngintip kamu? Bukan ngintip, kemajuan tetangga kita Iya, sekarang. bisanya tahu. Suka ngintip. Itu sudah nggak diintip lagi, udah nembrak Mas di atas genteng. Oh gitu, jadi kalau ada orang beli-beli ngintip aja kamu. Bukannya saya ingin dong Mas, seperti katanya dia bisa nyetel Malaysia, bisa nyetel Filipina. Ngapain nyetel luar negeri? Nyetel saya aja udah cukup. Saya suruh ngoceh kan rame aja Malaysia didengerin, Filipin. Nah, terus Perang melulu ntar di sono. iya justru kita kan harus ada perbandingan, bagaimana keadaan di sana, bagaimana keadaan di kita. Nggak usah dah, nggak usah perbandingan sana luar-luaran. Kita sendiri banyak kekurangan. Terhadap Papa dan Mas. Yang jelas itu harus sadar lingkungan. Itu aja dulu. Oh Darsi itu ya, sadar lingkungan. Sadar lingkungan kok Darsi? Sadar lingkungan darling. Kalau darling, kalau bahasa Inggris itu kan kekasih. Nah iya. Oh, my darling. My darling. Oh Mas Bagio, my love. Nah iya. Aku I love you padamu Mas. Aduh. Mas. Iya. Aku bahagia, tadinya aku akan punya suami kamu tuh, aduh, Ragu. takut kecewa. Kecil ya kecil kan. Aku tidak bisa membahagiakan. Iya bisa bener ya. Saya udah merasa kok kalau kecil itu mesti diragukan. Iya. Iya Mas. Senangnya yang gede-gede gitu ya kan. Iya. Karena yang namanya kebahagiaan rumah tangga tidak cukup dengan uang Dan bukan karena gede kecil. Tapi swear Mas ya, swear dah. Aduh, kamu ngomongnya swear aja swear gitu. Swear ya, sumpah. Di luar dugaan, swear dah. Iya. Tapi kenyataannya saya bahagia loh. Oh jelas harus. Ngomong kawin sama Bagio kok. Harus bahagia. Waktu kata Mas Bagio ya, untuk kita mencegah penyakit-penyakit kita ini harus waktu dulu tuh diisuminasi rames. Aduh, imunisasi. Nah itu. Imunisasi. Alhamdulillah saya sehat sekarang Mas, tidak akan terserang hepatitis Ya itu. gitu. Ya kamu itu kan udah gede, nggak perlu pakai imunisasi kalau yang masih orok. Udah ngomong udah nggak karu-karuan. Tapi sekarang Mas rupa-rupa imunisasi itu tidak hanya serupa Mas. Yang sudah dewasa juga ada seperti mencegah penyakit hepatitis B. Tahu nggak hepatitis B? Apa itu? Burayut. Saya ikut-ikut ketawa burayutnya nggak ngerti lah itu. Itu burayut apa burayut? Apa istrinya Pak Rayut? Bukan. Ya, mungkin juga. Kan ya Burayut. Istrinya Pak Rayut. Ya. Kalau bulldozer, anaknya Pak Doser. Ya, aduh, ini sangka ya Mas ya? Sangka nggak sangka, saya juga seneng loh ketemu kamu jadi istri saya gitu, seneng deh. Udah seneng. Mas itu yang dipakai bukan kau sangsang, kutang saya. Itu kutang saya yang dipakai. Nah, tapi enak ya dipakai. Pas. Iya. Tapi memang kita sudah satu jiwa Mas, dari pakaian juga serba pas. Iya. Punya Mas Bagio dipakai sama saya, pas. Punya saya dipakai Mas Bagio mejehna. Mejehna. Iya mejehna tahu. Mejen. Jadi Mas Bagio harus bisa membedakan mana mejehna, mana mejen. Kalau mejehna itu ukuran, kalau mejen itu hapek Mas bau. Oh, mejen itu. Jadi harus bisa membedakan antara mejen dan mejehna. Mejehna ya. Jadi itu sedikit-sedikit bedanya Mas. Iya. Mas Umi. Aduh. Kalau nyium jangan jidatnya, pipi. Oh ini jidat? Loh, saya pipi. Aduh, lihatnya madep kemana sih ini? Pipi sama jidat kan lain. Tapi kamu nyium kok gatel ya? Hepatitisnya baik. Ada pindah. Hepatitis ya. Saya sudah ini Mas tadi makan mangga bacang. Iya deh, makan mangga bacang nggak dicuci. Iya nih. Jadi ini saya namanya Bagio kawin dengan orang Sunda. Kalau dulu kan nggak boleh katanya ya nggak? Iya katanya kalau lakinya orang Sunda, istrinya orang Jawa, nggak boleh. Nggak boleh lebih tua. Iya itu penjajah itu. Penjajah kecapan itu. Itu punten tahu nggak punten? Apanya pindang? Itu orang apa manusia tuh? Tunggu sebentar ya, saya mau cari dulu ya. Intip dulu. Mas, sini Mas. Ya apaan? Apa sopo kuwi?
kayak geluduk. Halo. Lihat Mas, lihat dari gordeng. Punten. Ya. Amalana si manusana ieu teh. Loh, waduh. Suaranya pakai treble. Itu namanya suara stereo itu Mas. Itu stereo ya. Stereo. Mulutnya di sana, suaranya di sini gitu ya. Waduh. Itu mulutnya yang mana itu? Yang mulutnya yang mana itu? Nanti dulu saya. Oh, itu mulut itu nunduk. Saya kira kuping. Itu susah. Itu binatang langka. Wah. Jadi itu binatang langka. Perlu dilestarikan ini. Kalau enggak dicemplungin aja di ujung kulon itu. Mas, saya sangat bahagia mendengar itu binatang langka. Iya. Satu keuntungan buat kita. Kenapa? Kita ajukan saja seperti ke taman safari. Itu. Kan membutuhkan orang seperti ini. Oh gitu ya. Karena sekarang macan kehabisan Jangan makanan. ngomong naon sih anu, teu ngarti iya, nanti itu dibilangin. Suruh masuk dulu. Tadi tahu nggak dia kata dia, eta ngaromong naon sih? Ayat teh. Kena naon cenanya? Tapi nggak. Kadia calik ngalosor sini. Iya. Kumaha kamu ngomongin dong itu suruh masuk. Begini, ikutin. Kalau saya bicara ikutin ya. Itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasihan deh. Ikutin ngomong saya. Iya. Mangga. Linggi. Mangganya habis. Bukan mangga yang suka dimakan. Kalau itu mah mangga, kalau ini mah mangga. Apa bedanya? Kalau mangga itu yang udah mateng. Mangga itu mentah. Bukan, kalau mangga itu silakan masuk. Oh, Please. Oh, please. Yes. You want to drink? Drink anon. Malah nggak karu-karuan ah. Silakan. Iya, marek diterima moal ieu teh. Mangga, nanas. Nggak usah pakai nanas. Nggak usah pakai nanas. Mangga itu suruh masuk. Suruh nanas masuk. pelan-pelan. Ngabur ya. Kalau gitu begini Mas. Kalau mango apa? Mangga, nanas, pisang. Kalau pisang suruh langsung ke WC. Pisang jambu. Mangga tadi Itu. kali kado kasihan. Aduh, boneka teh bisa ngomongnya. Ya. Ini binatang langka ketemu boneka. Udah bagus ini. Iya toh binatang langka ketemu boneka. Kasih aja sama si Asep Sunarya biar jadi wayang sekalian dah, wayang golek. Orang gini dikatakan boneka. Tapi Mas, yang boneka ini saya apa Mas? Enggak tahu dia sih miliknya ke saya. Emangnya ada sunduknya saya ini. Tapi ini kita harus pembicaraan dia menganggap boneka harus kita sikidili sekilidi apa? Sibilidi. Bukan. Selikidi. Sarikan. Bukan salik sitan. Selidiki. Nah, jadi kita selidiki dia tuh bicara boneka tuh ke Mas Bagio atau ke Mama? Coba tanya. Coba silakan masuk. Ya, mau dikasih air enggak saya? Nah, udah. Baru bertamu sekali udah serakah banget. Enggak sekalian makan aja, makan mau makan. Mau ya. Tidur mau. Iya, ayo saya mandiin yuk. Apa-apa mau gimana? Iya. Ini kali Mas yang namanya manusia suaranya bebek. Nah, gitu. Waduh, bertelur. Baru ngomong gitu bertelur ini udah dia. Saya manusia biasa, Pak. Iya, saya boneka gitu. Iya. Saya orang hutan gitu. Nah. Iya, silakan. Ibu. Ya. Duduk di atas, nggak usah nangunjar begitu. Nggak usah emok. Mohon maaf saya nggak bisa, takut dijajar anjing. Tahu nggak Mas nangunjar? Apa itu? Nangunjar tuh kakinya dilempengin. Oh. Tahu nggak digegel? Digegel apa itu? Gegel itu gigit. Gegel gigit? Iya. Oh, saya itu dulu ketemu kamu juga sebetulnya tersinggung loh sama mertuamu. Kenapa? Lah itu, saya suruh gigit ember. Wah, dipanggil saya itu, Bagio kadia, tak cokotkan ember. Kan saya cokot, saya gigit kalau orang Jawa itu. Kalau di Sunda itu cokot itu bukan gigit, kalau cokot itu ambil. Makanya kan saya salah ngerti ember, saya gendol-gondol. Iya kan. Oh, pantesan giginya habis gara-gara itu. Iya, gara-gara gondolin ember. Mangga. Ibu mangga lingi, Ibu. Mangga. Oh, bening gitu tuh nembak lah. Mangga cenah. Ibu itu dari mana? Siapa nama? Ada maksud datang ke sini? Oh iya, sehubungan saya datangnya ke sini, gitu saya teh akan neangan pegawaian gitu. Kalau ayah di dia, saya hayang digawe. Suruh bikin apaan gitu? Suruh digawe? Bukan. Ya maksudnya paling buat sop kaki.
Maksudnya apa sih gawe? Itu dari daerah ke kota, karena orang tuh kebanyakan ibu kota dijadikan sasaran. Jangan penuh nanti, dan lagi nggak menerima orang-orang seperti itu. Kita binatang langka gitu. Bikin pandangannya rusak nanti. Tapi kesian kalau lihat syariatnya, lihat lahiriahnya kesian. Saya mah lagi itu lagi. Nanti dulu belum saya ajak ngomong. Saya lagi memperbincangkan kamu dulu. Ini perlu nggak diterima nih? Tapi kalau lihat. Ya terima saja. Yang diajak ngomong bini istri saya malah yang. Tapi kalau saya ini ingat saudara saya, Mas. Ya, kamu punya saudara gitu? Enggak. Kalau tahu saya tanya. Ya, bukan begini nih. Asalnya si cantik, Mas. Oh itu. Terus kena korban kereta api Bintaro itu. Ketabrak ininya jadi mukanya rajet. Iya. Percis ini, Mas. Oh gitu ya. Nah, ini seperti korban tol. Ya, tadi nama saya teh bagus, Pak. Oh bagus ya. Jadi terserang itu terowongan mina saya. Ya, kalau saya tidak akan mendahului suami. Iya. Sejelek apapun yang namanya suami harus dihargai. Ya pokoknya kita mandang sebagai seorang manusianya. Iya. Ya kita tidak boleh memandang apa wajah. Iya. Yang penting hati. Nanti dulu saya lagi ngomongin. Yang penting itu Tadi kerja. Bapak ngomongnya sama siapa? Sama Uing apa lagi? Sama istri, tapi yang nyaut kamu terus. Jadi ini maksudnya gitu kan. Jadi begini Mas Bagio, saya tidak mau mendahului suami untuk penerimaan dan enggaknya pekerja ini, karena kita ini kan dilarang saling mendahului. Iya. Ya nanti nyerempet ya. Iya, kalau kita saling mendahului itu akibatnya suka kebanyakan korban akibat saling mendahului. Iya, nyalip gitu, senggol-senggolan. Senggol-senggolan. Jadi Ibu ini suami nak, Bapak ini istri. Bukan piaraannya. Iya anu mana awewe anu mana lalaki. Nanti nggak Mas sama? Iya, ya, kalau belum tahu mana suaminya suruh ngopok aja. Aduh. Maksudnya bagaimana Mas? Karena lihat aja, saya kan harus mengadakan kegiatan senam. Ya. Fitness. Nah, ya. kalau saya sedang fitness dan sedang senam. Kalau ngomong bahasa yang bahasa internasional itu harus yang benar. Fit. Aduh. Ini bibirnya digigit. Nah, digigit. Kenteng. Aduh. Digigit beneran? Jangan. Fitness. Jangan kayak teman saya. Nah, ngomong serba salah. Wah itu continue Indonesia datang. Maksudnya kontingen. Jadi continue. Iya, continue. Teman saya juga begitu, Mas. Gimana? Kesel dah ibu saya. Pikirannya selalu mayoritas. Loh, apa itu maksudnya? Nggak tahu. Loh. Udah ngomong banyak nggak tahu lagi. Makanya kalau ngomong itu yang benar. Pak, saya mau diajak ngomong mau. Bapak, Ibu nanti kalau di Jakarta saya infus. Biar terkenal. Kalau Expos. Emang betul Mas, orang begini harus diberikan sensasi apa? Sensasi. Nilai teh Pak Baliut aja. Mangga, Ibu. Dari mana tadi? Aslinya dari mana? Oh, saya dari situ tuh, dari di mana lembur kuring pohon deui. Mana itu? Katanya lembur kuring lupa lagi. Dia daerah sendirinya saja udah lupa. Oh, lupa ya, pikun ya. Pikun kayaknya. Jadi saya ini udah lama di sini sih, putar-putaran terus, Pak. Enggak pusing, muter-muter. Udah sampai liur sih kuring. Aduh. Jadi maksudnya Ibu datang ke sini mau apa? Jadi kasasabe kuring mah. Gitu. Jadi apa? Jadi datang ke sini tuh bukan mau cari kerja, nyasar. Oh, nyasar gitu. Nggak tahu jalan. Sugan teh ieu teh eta keur bararang dahar geuning cing ada belum tubuh geuning. Kenaon sih? Disangkanya kita lagi makan, Mas. Oh, gitu. Mau nimbrung. Iya tadi. Bukan, ini lagi gigit-gigitan bantal ini. Dikira makan. Waduh. Mana lagi Ibu di daerah Sundanya Ibu tanya. Mohon di Sunda. Kalau resan abi oge sami abi di Bandung depan kan saja dengan teh. Abdi. Mohon. Dewi Arimi. Ya. Arimi kan. Iya, anu ibunya kata-kata. Yang suka dipakai anak zaman sekarang celana baggy. Oh, bukan emangnya. Itu si Jin. Bukan. Saya nepangkeun Pak, saya Bi Ijem. Nah, ini Ijem namanya Ijem. Bi Ijem. Oh, ini yang nama
Bu Ijem ini. Bu Ijem, kenalin ya, saya Lince. Oh, Lini. Bukan Lini, Lince. Lince. Ya, kenalkan saya Hendrik.